A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor kedua, barang namilkan ligairihi milik batur. Berarti ya lamun maling sorangan teu kudu dipotong masa maling sorangan. Teu kudu. Urang boga TV urang ditenden di Maki Umar. Kebal TV teh bangun ku manehanana teh di aku. Paling kurang lain maling tamang nyokot bu urang. Teu kudu dipotong. Teu kudu dipotong. Nomor katilu as-salisu adamu syubhatihi. Nomor katilu ulah nusyubhat barang nu dipalingna. Ulah anu bangsa syubhat. Syubhat teh aya kekeliruan, ulah ngan syubhat kabagi-bagi dina fikih teh. Syubhat fil mahal aya syubhat, fil fa'il aya syubhat, fil atau milik aya syubhatul milki, aya syubhatul fa'il, aya syubhatul mahal. Tah nu mana bagian nu ngaran syubhat teu meunang non kitu ngaran ulah barang syubhat. Contoh Alaqatan bisariqati mali asin wa farin wa sayyidin Zaid anak Ki Umar. Kemudian Ki Umar boga supermarket gede, tokona loba deui, bahkan boga showroom. Beuh, harta mah Ki Umar. Ki Zaid anakna maling motor. Maling di bapana. Kapanggih teu meunang dipotong sebab eta mah hubungan bapak jeung anak hartana syubhat. Lamun paeh bapak tepan anak teh kan teteh boga waris. Itu keneh lamun anakna sugih kemudian bapana maling tinu anakna teu meunang dipotong sebab barang syubhat. Hartina syubhat teh masih kekeliru fil mahal, syubhatul mahal. Sebab naon? Lamun anak paeh bapak meunang warisan. Je kuari mamun anak hayang barang bapak paling. Lain itah maling siapa sok juga dari itu. Andai kata tuh ulah tetep doraka mah doraka ngan teu kudu dipotong. Bapak maling boga anak doraka, anak maling boga bapak doraka. Ngan urusan syariat teu kudu dipotong. Lain kudu bebas-bebasan lain. Saya maju bebas-bebasan deui. Cokotan bae geus boga anak cokotan atau anak boga kolot cokotan deui. Begitu ganehana dinasehatan, "Hei, kunaon sia malingan nu bapak bae?" Heuh, aing kamari ngaji ge bebas. Deuh. Tungtung nama ka aing bae. Dilaknat sia. Lain berarti bebas. Haju bebas kitu lain doraka ngan andai kata katerwag teu kudu dipotong. Sebab naon? Syubhatul mahal. Ya Allah karim. Ainu tadi termasuk kana syubhatul milki. Zaid boga beas jeung Ki Umar babarengan. Eta paruman heula sa. Paruman heula asa. Adang apa mana? Asa dulu. Paruman heula. Tas. Kunaon teh cenah di pareman kiai apa tiris lain. Kunaon teh di pareman? Masa kula tiis eta reuda. Masih jalan deui. Jalan deui. Pareman. Tadi sakali pencet geus teh. Ulah sok jadwalkeun nu di imah pencetan.
ah cenah kieu mah lain kitu meureun ya tuh pokoknya aku aing bae teh mah teh Zaid jeung Ki Umar boga harta babarengan beas misalna kemudian dipaling ku Ki Zaid teu meunang dipotong doraka mah doraka tetep ngan teu meunang dipotong sebab subhatul milki tuh kan aya aturan-aturanna subhatul milki ari tadi mah subhatul mahal aya deui disebutna subhatul fa'il Zaid boga motor kemudian motor teh dipake ku Ki Umar babaturanana terus saya dipokok di naon gitu dipake nginjem misalna atawa memang atuh sapake eta tadina asa babaturan teh kulantaran geus mukhalid jasa nu aing asa nu nyana asa nu aing nu nyana asa nu aing lain nu nyana dibalik sia ngomong rokok sia rokok aing lain nu sia tama tampiling habek babaturan lain gitu rokok sia rokok aing rokok sia geus pokona bareng baju sia baju aing baju sia beres ieu lain baju sia baju aing tapi nu aing lain sia interkodek nah iya mah iya motor dipake bae ku Ki Umar ku urang teh kitu naon ngaranna dicokot ke heula hampir bangun deuk dipimilik dihitung-hitung geus aya 4 bulan ieu hampir dipimilik ya Allah dicokot lengahna ku urang teh motor dikuncian ku Ki Umar diasupkeun ku jana ka jero imah intip ku urang padahal urang begitu Ki Umar tengah penting cokel ku urang imahna kemudian langsung cokot motorna kan maling ge rupana doang ja aslina manunyana teu kudu dipotong laporkeun ku Ki Umar begitu dilaporkeun aya pamalingan teu meunang dipotong sebab barang nunyana subhatul fa'il ngaranna ya Allah nyokot ngan tos maling nah iyalah nomor katilu ada musyubhatul fi bis anak maling nu bapak teu dipotong subhatul hal bapak nyokot anak teu dipotong kitu kene sayyid ngan eueuh sayyid bani urang wal azhar qatwa hadis zawjaini bil akhar Zaid boga pamajikan ngaran Umar Zaid boga pamajikan ngaran Hindun ketika Ki Zaid geus kawin suami istri ngaranna eta Zaid gawajiban nganapakahan ka Nyi Hindun lamun sugih sape-sapeting 2 letter kecerita letter bemud lamun susah sape-sapeting 1 letter berikut jeung lalauhna balik deui Zaid rumah tangga jeung Nyi Hindun lamun sugih Ki Zaidna sugih teh ketika budug subuh pajar nyana boga beas boga duit boga teu kudu hese beleke teu kudu kokoreh ta eta ngaranna sugih nah lain sugih boga perusahaan dan lain sebagainya komo teh mah sugih sugih nah ieu Ki Zaid sugih wajib nganapakahan ka Nyi Hindun sapoe sapeting 2 letter berikut lalauna nu wajar bagi kelas nu sugih nu layak bagi kelas nu sugih lamun nu susah 1 letter berikut jeung lalauna nu layak bagi nu susah sugih berarti ieu manehanana 2 letter dahar daging botan begitu dahar daging botan anu daging anu digaring gede naon garang-garangna lain anu lalitik teh sia emang nyahoan bae rade nyeunan apa malingan sih ja aing meuli mah moal sia mah deng-deng eta mah abon sugih ta kelasna mun lamun dahar daging lauk laut dan laut kakap merah beuh pohara jas nah eta bikeun
lamun susah saleter mucung kemudian jeung lalauhna nu layak teri tempe teri nage geus teu diasin teh anu garing sorangan lamun kurang di daharnya liat rasaan eta aya eta di kronjo akeh ge prana ge wede akeh di kronjo mah ora diasin ora iku mah wis aking dirina bae ge wede di kronjo aya tembang nulah tembang lagi sapek teh apek pepetek mah kelas pepetek gede pepetek nu laletik teh tah pepetek nu gede mah kurang bisa ditedeun di tarang haung boso eta mah kelas tah mah kos kitu mah high class tah mah tuh mah pepetek anu geus bentuk tah eta kelas rendahan tah mah kos kitu tempe kos kitu nah usam kelas rendahan pan eta lamun nu pertengahan seleter setengah urang teh wajib ngandapakan pamajikan sampai sapeting saleter setengah kelas menengah gitu lu eta teh lain hajuk urang diantep kudu diserah ke isuk-isuk urang boga saleter duit na ya alaikum neng ieu akang ngandapakan neng dina dinten ieu beasna tah ieu artosna atawa ieu tempena beres geus geus diterima tah kan ku nyindun alhamdulillah Kang poe ieu atuh aya abdi dinapakan geus ya coba eta teh kan milik indun Ki Zaid apakah meunang da hadir dia teu beunang teu beunang kalau nu nyindun je teu beunang lamun endek kudu nyana teh pamit heula neng ulah akang ngilu dah milu hindek tuh kan lamun teu bebejak itu doraka di akhirat ditagih ye pikih pada tangga kos gitu Masya Allah mada santri masak teh opatan tah siring sacangkir geus asak teh kan dina kana nampankeun eta teu meunang dahar bareng teu meunang lamun deuk dahar bareng kitu tah eta teh kudu ditimbang atau digarit bagi opat ratakeun garit set jadi opat bagian tuh kan nah dahar di mana tan sia di dia opatan naon sebabna sebab aya nu kuru huakna gede kacokot kadu batur atuh kudu rido birido mun rido birido iba keur carita piki emang kudu gitu tapi di pesantren batur rido birido boro-boro eta pugu baturna masak can kaburu kadari teu di luhur diintip aya ken dahar bae santri mah kos kitu lain pamalingan eta piki ayeuna teh kos kitu hajun mah kesia maraling be santri nah ieu eta teh pan milik Nyi Hindun tah lamun dipaling Zain mere beasa karung sebulanan dah lah misalnya hitung 2 liter sapoe berarti sebulan sabaraha sebulan sabaraha ye 2 liter sapoe sabulan teh kudu sabaraha liter bodoh sih 30 aing mah lain ngitung sabulan sabaraha poe sabaraha liter telmi jasa itu kali 2 30 liter meuli sakarung dah bikeun ka majikan neng tah sabulaneun muhun Kang beres kuari Ki Zaid teh ye Ki Zaid kototan koteteng neuleuh jahe deuk nganjang teu boga duit tah beas anu serahkeun ka Nyi Hindun teh dipaling kujana set isukna langsung dijual ka warung sabaraha saleter kuari sabaraha itu bagus berapa 10.000 nu bagus eta haji pengen 5 miliar 30.000 bae ya paingan dagingan awakna nah 10.000 berarti kali 60 liter sabaraha genep bener tante sih ieu aing mah mang ieu ngitung jeung sia berarti ke 1,5 jutaan boganya nah duit 1,5 jutaan boga
pakai nganjang lain masalah nganjang nak Ki Zaid maling beas ti pamajikan anak kudu kumaha eta wal azar qat'u ahadiz zaujain bil akhar andai kata Ki Zaid maling beas tu pamajikan anak potong leungeunna lain lalaga hubungan turunan jeung pamajikan mah teu aya. Da turunan mah anak jeung bapak, turunan. Nah, bapak kolot eta ngaranna aya nasab. Aya jeung pamajikan mah kan anak batur, mantak kudu diurus ge eta teh anak batur. Mantak lamun teu diurus doraka, boro-boro eta maling nu pamajikan potong leungeunna. Potong. Nah, kuari mah lamun aya lalaki nyandung biasana sok maling emas anu kolotnya. Nah, kuari mah lamun datang ka imah ragaji. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi nu motongna pamarentah, lain hajuku ke pamajikanna. Beusi aing mah yeuh Kang ngaji, salah teh aing. Salah kena keur hees da. Aing geus nyaho ti Ki Uci cek kena ieu. Hah, dipotong ku aing leungeunna tuh ka aing betungtungna mah. Lain pamarentah nu motong nama sok salah bae sia mah kan kewajiban cekal azar qatu ahadiz zaujain bil akhar masyaallah kitu keneh pamajikanna maling nu salaki atuh potong bae leungeunna sarua wa man saraka wallahu a'lam